Cak pisannya, mangkat isuk-isuk teh. Hawana masih segar kieu. Jo, anjeun datang deui. Atuh, asa aya nuturkeun kuring. Rasaan wae meureunnya. Ih, tupan bener aya nuturkeun. Saha sih? Jadi merinding kieu. Duh, atuh masih kapikiran nu tadinya. Geus atuh lah, mending sare wae. Mimpi naon eta? Ndah mani bikasinan pisan. Kela-kela. As apal tempatna teh. Gusti Nu Agung. Eta teh tempat anu kamari urang ngaliwat. Duh, Lau. Nah, atuh balik deui ka tempat ieu. Kajeng we atuh, geus kagok. Hah? Ai eta saha? Jurik lainnya? Ari anjeun saha? Punten. Kuring. Muhun anjeun. Kuring ajeng. Oh, ajeng. Kuring Laura. Kunaon atuh? Masih isuk keneh geus kaluar teu diteangan ku indung Bapak. Henteu, Bapak kuring malahan ngusir. Hah? Jadi ayeuna ajeng tinggal di mana? Di mana wae sayana. Sebenarnya Bapak kuring teh tukang mabok. Jadina sok nenggelan kuring. Pun emak oge tos maot saat tos ngalahirkeun kuring. Sing sabarnya Ajeng, pangeran ge terang. Ajeng teh kuat, makana dibere cobaan nu kawas kitu. Muhun, hatur nuhun. Anjeun teh rek sakola sanes. Duh hampura malah carita kieu. Teu nanaon, bisi rek carita mah carita wae ka kuring. Isukan kuring ka dieu deui nya, ajeng kudu aya. Muhun. Mana ajeng? Atuh teu aya. Ajeng kemana sih? Laura, hatur nuhun, tos janten rerencangan kuring. Ayeuna kuring kudu indit ka tempat asal kuring. Ajeng, jadi Ajeng teh jalma anu aya di mimpi kuring. Keur bareto.